pamit.
oge bikin tatanya, tapi cara anjeun salah. Lain ieu cara anjeun nyaharipan anak. Heh. Nyaho naon anjeun kana kahirupan kuring. Kumaha wani nyebutkeun salah sagala. Anjeun kudu nyaho. Ieu jalan panghadena pikeun kuring. Jalan ieu kuring bisa ngubaran hate. Ngingraikeun kakeueun hirup ngerangan di imah. Nah anjeun teh cicing. Timimiti ayeuna anjeun teu kudu pipilun ngurus urusan kuring. Kuring bisa nyaharipan hirup kuring sorangan. Kuringnya angka anjeun Sandra. Kuring embung. Anjeun kageurut sareng kahirupan jiga kitu.
Nah, jalan nunggus ayah kira-kira kan 1,5 meter lah. 2,5 meter oke, cukup jika nan. Pokok nama asal mobil saya bisa asup nepi ke harapan imam. Kumaha? Wah, ayo nama parkir di jalan. Aya kana 300 meter mah. Aspal. Biasa wae lah, ulah di hotnik sagala. Beres. Tahun ieu saya boga jatah 5 proyek. Nu jumlahna rada badak Kang. Kumaha? Ya kurang lebih 8 miliar. Ya, pasti soal eta mah engke urang atur deui. Ya, bangga Kang. Bangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bejakeun kasih ente, mangga juragan. Dewek aya lorbakan jeung aspal di jalan. Sangkan mobil dewek bisa asup pasti eta mah juragan. Bejakeun ya. Urusan waragan mah dewek nu ngatur kitu. Oke, juragan. Naon ieu? Henteu juragan. Mangga. Naon deui? Alina juragan. Heueuh, ayeuna piraku mun 2 tahun hareup mah. Maksud teh bade didamelan iraha. Minggu hareup. Naon eta? Teu juragan. Bade kabupina si ente. Odon! Kadisya!
Waktu saeutik
Tapi lain yang saukur eta anu dipihara ku Sandra. Lain.
Wanci sareuna masih kene ngobrol di luar. Pamali ya. Bapak Anjen geus datang. Berbagi kan itu. Kuring mama sih dia nungguan si Amin jeung si Api datang. Ya atuh, kuring balik heulanya. Kamu murah teu bisa maturan. Tapi leuwih haden mah Anjen oge geura balik. Geus waca sarengna. Singnya kana awak. Beda pisan jadi marek ieu. Imah gedung sigrong. Anu dieusian ku jelema beunghar. Nu dijurung. Bro dipantok. Ngalayan di tengah imah. Ubah libuh teu kalboh. Malah antuk nama mubah jeung mubazir. Tapi rasanya suhu sepi, ngap, panas, tapi kabetaheun. Teu kadenge cakarakna soal bapak, teu kadenge irungna soal ibu. Istuni jika hirup dina liang sirup.
Bawi raos numutkeun mang mah geulak kali kalebet. Tong dibiasakeun deui neng belum di luar. Awatos ngasalira. Ini tidak mah. Neng. Sandra. Budak deui budak teh. Bakat teuing capek mikir. Lebih ka diberangkat sana. Sing sabar bae dulu.
budak saya didinya. Ye, ada si lain. Kapanan kamari akan ditambah? Nah, ayo bertugas deui. Mau diunayan, jaga itu sih. Banyak anak saha ada luas pisan. Sabar atuh Lur. Sabar. Lain matre. Sugan, lain mah Nyaho dek oge. Bahan kempes mah kudu ditambah. Ye, lain urusan bahan deuleu. Ieu teh Neng Sandra sama Neng Sandra. Geus 2 penting Neng Sandra kembali. Amana nya. Sugan tah, udah selesai mah apal. Kapan betul mulai dari babak Arman. Gusti Agung. Iya, Man. Kamari. Nah, sebejangan dewek. Teh sileng oge teu nanya. Mantap naon atuh. Nelpon ke SMS ke. Kapan lah zaman teh canggih atuh, Man. Nelpon budak sia. Nanti iraha aing boga telepon, ha? Sorry, Man. Sorry. Ora. Heeh nya. Tong borot telepon bayar kabeli. Oi. Apa nama baheula? Di Akeh Sotan loba pengkolan. Woi, minggir oke. Kok naon? Neng Sandra. Buga, Neng, buga. Neng Sandra. Barang siang, Neng. Di situ sekedar di Raniwan. Pilih balik penerima, lanjutkan bayi dari pertama, Neng. Pengodon, Api, Neng. Ari si Ami jeung si Api geus datang. Tadi bunyi wangsul, Neng. Nangis subuh kene, terus angkat beli. Balik ke Jakarta sama Mama. Nanyakeun kuring teu. Geus cukup, Mang. Tong dituluykeun. Kuring geus apal. Maranehan moal aya nu nanyakeun kuring. Da kuring mah dianggap eueuh. Teu penting. Urusan maranehna lebih penting tibatan anakna sorangan. Punten, Neng. Punten pisan. Sanes emang pulangu. Manawi arek jeung teh sedih pisan ya kenal aku Mama. Tapi kapan kadayana oge kalau Neng. Keur maranehanana, Mang. Lain keur kuring. Keur kaegoisan maranehna, Mang. Lain keur kuring. Keur kasenangan maranehanana, Mang. Lain keur kasenangan kuring. Terus, Mang. Hadi itu geura urusan imah. Punten, Neng. Dupin Neng beres sarapan naon? Ku aman kadang-kadang ka dieu. Kuring teu hayang sarapan.
leuwih nyaho. Bakal kumaha? Juntrungna ieu lalakon teh. Si bejaan kuring. Bejaan. Aduh kumaha deui kuring teh. Geus teu kuat narima lalakon nu kieu. Ieu hiji babak lalakon dina kahirupan kuring. Anu karasa kacida beratna. Indung jeung bapak kuring sibuk teuing kana pagawean sewang-sewangan. Jika nu geus sadar, maranehna teh boga budak anu keur meumeujeunna ngabutuhkeun bimbingan, ngabutuhkeun kasih sayang. Ibu jadi indung jeung bapak. Kuring teu nyangka jalan anu disorang teh jadi ieu balukarna. Sami buka tukang. Kuring diponis ku dokter. Yen kuring kainfeksi virus HIV. Jeung umur kuring waleuwih ti saminggu deui.
Boga indung jeung Bapak Sandra. Saja menang dari tak itu. Rek kiraha maranehna malih ka kuring. Si Api jeung si Ami. Leuwihnya kana pagaweanna sewang-sewangan. Maranehanana leuwih sieun kalimitan pagaweanna. Tibatan kalimitan kuring. Anak-anak Allah teu adil. Anjeun boga kulawarga nu nyaah ka anjeun. Ngabimbing, ngapi ngajarin anjeun dina sagala kaayaan. Haneuteun di imah. Jik anjeun geura mulang ka bapak anjeun. Ulah sakali-kali jeung bapak anjeun mulang. Karau kasih buku kuring. Cieun bapak anjeun bangga ka anjeun. Ulah jiga kuring. Sandra, Allah Maha Adil. Kuring yakin jaga anjeun bakal pinanggi bisa kerjaan saja. Kuring jeung bapak kuring semuanya doa. Sangkan anjeun bisa keluar dina persoalan ieu. Kuring janji disumpah geto lamun kuring panggih jeung indung bapak anjeun. Kuring bakal iruskan yen anjeun bisa maranehna. Sing sabarnya kuring rek balik. Euis, naha anjeun bisa nulungan kuring, naha kumaha itu. Anggap we, ieu teh pamitan pamungkas di kuring sadaya babarengan jeung anjeun. Hadieu geura. Kuring hayang anjang-anjangan jeung anjeun. Kuring hayang anjeun jadi si Ami. Sakedeungnya. Ami, Sandra sono pisan ka Ami. Ami ka mana bae? Tos sabaraha sasih teu pendak sama Sandra. Sandra kacida sono na ka Ami. Ami, Sandra hoyong pisan susu jahe kenging ngadamel Ami. Lamun bisa taun, Ami teu ngadamel kanggo Sandra. Keenjing damelkeun ya Mi kanggo Sandra. Ami bade angkat damel deui nya. Hapunten Sandra ya Mi. Udah ngaganggu kasibukan Ami. Sok, ieu Ami bade angkat deui mah. Sandra ngantuk, bade bobo. Ketelanya harta banda punya barana nu di banda teh Sandra teu bisa ngagantian kanyaan jadi kolot. Bapakna pejabat dihargaan sesama indungna
tukang merek seminar kepada kaum remaja. Tapi nah anak sorangan tumalirek. Bingung apa Mais? Duka tuh Pak. Ayo jangan duduk kumaha. Buka apa ge? Hitungan mana nak? Bingung. Diantep, dah karunya. Lagi turungan dan pemacarana. Ayah di jalan, anu bisa nulungan eta budak, iwa pinjeng bapana. Tapi, dah kudu ka mana nih anu pinjeng bapana? Cabiana tuh sama ngadon. Jika apalun di mana Juragan Jaya sareng Ibu Ratna ayeuna. Odon. Odon. Heueuh nya si Odon. Nadek beti kapikiran ka si Odon. Apa yakin si Odon pasti apaleun di mana Juragan Jaya sama Ibu Ratna? Heueuh bener. Leuwih hade. Ayeuna apa kumaha si Odon? Odon. Odon. Don. Wis, apa lagi itu Odon? Hidup mah, tapi we begini ya.
jaga oge anjeun bakal ngarti naon maksudna ucapan kuring. Tah, ayeuna aya hiji pamengkat kuring ka anjeun. Saacan kuring imbit. Nah, menjadi kieu bageun. Kunaon hidup teh? Kunaon? Geus saha deui ieu teh? Daratang bari rariweuh kieu. Sandra, nya kami bebeun. Ami Tiraha anjeunna jadi indung kuring. Bageun. Nah, hidup menjadi tak kitu. Saha anjeun? Sandra, ieu abdi. Bageun abdi. Abi, perasaan kuring mah teu pernah wau ka anjeun. Sandra, teu pantes ada cerita kitu ka mulut anjeun. Sandra, abdi sadar. Salila ieu abdi geus jauh jeung ieu. Abdi janji, abdi bakal balik deui ka baheula. Hampura abdi bageun. Rani uganya caricing atuh. Ieu kuring keur nyarita. Geus hiji pamenta kuring anjeun. Bisi supageto
Sandra.